malam nasibku semenjak ditinggal ibu, walau kini dapat ganti seorang ibu diriku. Tiada sama rasanya ibu kandung yang tercinta, yang menyayang penuh jiwa, penuh kasih lagi mesra. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Selagi ayah di sampingku, ku dipuja dan dimanja. Tapi bila ayah pergi, ku disiksa dan dicaci bagai anak tak berbakti. Tiada dihiraukan lagi. Aduhai ibu tiriku, kasihanilah padaku bagai anakmu sendiri, agar dapat ku berbakti. Ibu tiri hanya cinta kepada aku saja. Selagi ayah di sampingku, ku dipuja dan dimanja. Tapi bila ayah pergi, ku disiksa dan dicaci. Aduhai ibu tiriku, kasihanilah padaku bagai anakmu sendiri, agar dapat ku berbakti. Lagu naon Kang? Lagu naon nu bieu? Tong tatanya.
tanyakeun mah dengekeun we eta beuteung gogorowan kejo pesak gogorowan berikan 100.000 ringgit men kadieu pugu kuring mah geus ripuh pisan lah teu manggih sangu ti isu atuh teu manggih sangu ge manggih remeh 2 piring lebah dia urang kudu sabar jeung tawakal teh penting tadi saya teh ngimpi lah tong nyeritakeun ngimpi caritakeun mah ieu we beuteung ieu gegeroan piring cenah ngimpi menang duit lobana 10 juta da eta gede gelempang dina impian teh lain anu teh nyekel duit 10 juta teh ayeuna pinuh pesak heang make mobil Citroen tahun akhir genep 2 nyampak aya budak ceulik gegeroan ditanya ku urang jang kunaon cek budak teh cenah hayang es ku emak teh dipanggulikeun da duit loba es pangnyeutakeun 2.000 satengaheun maknya cicing da ngimpi ieu mah liwat ti budak ketepet-ketepet aya deui musafir kasihan kulan keur namahan meuli motor gejret dibere 1,5 juta geblus ka rumah makan bi kejo 15 perakeun bi ari keur batur gede ai keur sarangan leutik eta mah ngimpi geus masalah eta ayeuna balik deui kana karir urang lah ge cara rape ngalapeuting di kolong jamatan ku hayang cara batur mah ligei imah gegedong ditaretes ku ratek rupa-rupa heeh ngan urang kudu dimakeun kana kadar ayeuna mah paribasa cek ajengan mah paeh mah teu dibawa amal soleh tapi da nyaeta boro-boro akhirat di dunya ge bangsa kieu teu boga keur bakal ibadah acan jeung teu bisa we disalatna kitu angka deui ari salat teh bisa meueusan tapi pokok deui sak nyinyokeun batur nangge batur sujud geus tong nyaritakeun ibadah belaan heula we beuteung keur kieu mah ayeuna urang opatan nya maneh tah RC maneh med jeung maneh ya pamajikan urang nya tah urang teh geus hampir 3 bulan hirup gemrang-gemrung we kieu poe kamari mah teu bisa idit dah hujan gede tah ayeuna mah merenah dina tempatna tuh tingali ti dieu oh anu imahna 7 tingkat lain 7 tingkat teh 14 ditilepkeun ka belah ditu sabaraha pasti merekna teh paling saeutikna ge salawe gedena 50 ayo boga duit teh geura kieu lamun meunang urang sapoe 500 bagi yeuh ku opatan sabaraha meureun 100 salawe sewang kudu bagi rata kuring lapar sararea kuring lapar is atuh puguh we kuring lapar kabeh kudu lapar nya kuring lapar kabeh kudu lapar nya kudu lapar sararea jadi ulah sok salampat selumput maneh kamar nah jamar aya boga milik teh sok salampat selumput batu teu berang-daang mana sok nyumput teh jamar geus ulah geus ayeuna poe ieu nu pangripuhna teh poe ieu teh ieu tuh aya imah 7 tingkat yuk sok bawa genang dah bawa genang sakitu ge mah adu regeng ayo soal adu regeng mah beuteung kosong ada kurang semangat menurut dina faktor-faktor oke ya mana bagian cir bagaimana dia ngawi salagu mah sinyur naon we nya sok tah ieu urang mah teu minta salam lagi mundur we santai ka laguna ya heula we biasa pingpinan nya ke neangan ada heula ieu Hidung santai, hidung santai, hidung santai, teu bosan, teu bosan, anu hidung santai, teu bosan. Hidung santai, hidung santai, rupi magelis katingal manis, yang jeung leungit ka inti-inti.
caana ngagebrai meremkeun panon aduh kapirarai meremkeun panon aduh kapirarai nu hideung sandung datang teu bosen nu hideung sandung mata kataji sawangan anu ngagoda teu weleh emu tetep mungaran teu weleh emu tetep mungaran. Naon ya? Bangsa naon ya? Bangsa kieu we opat jalmi neng. Dasar maneh pengecut, eueuh ka nyaho aing teh keur pusing. Pasea keur susah keur bingung. Ini teh nyaho aing keur pasea gede gini kan, tekas beak, TV beak, kulkas hancur, menang beli sabaraha kulkas. Menang beli 250.000 ngajuk teh bayar saparak-parak acan. Nyaho? Tuh ikan TV 2 in. Motor Yamaha beak. Teh nyaho salaki aing ayeuna pagawena udah adon. Balik sengit minyak, balik sengit kol solar. Ini Di waktu bulan caana marah-marah meremkeun panon aduh kapirarai. panas teh make merengkeun rek bentar rek pecak rek lolong rek neuleuh rek kuat atuyuk. Ini Anaon? Anaon? Coba eta awewe Gusti manehna naon kita make film kieu. Anaon? Neng, anu atos-atos 25 rupiah tina bagian hidung sana. Di paling gede, di dinding setung paling gede. Alanga eleh. Keluar. Aing teh sakana beak di imah dagang rugi, tani teu ka ada beak bareng. Pas saya barang penting di aing teh lain kieu patut tenang orang. Ini keluar. Waktu bulan caana marah-marah. Kau make buruh mui marah, hai da aing kita make baju koneng henteu. Aing teh coklat tua. Ini bangsa naon? Miskin, malarat, masakan, prihatin. Nya. Abdi di kolong jambatan 20 rupiah we neng. Abah teu boga duit 20. Ima kieu we neng bade mah 15 gitu we ima laguna tos kadinya. Neng pingkeun saeutik ge. Tah aing mah ada yang salaki aing teh alasan. Paribasa rek anu dan lu gawe berang penting waduh saengkok aing di apa? Jaho aing mah. Kajawan saengkok. Paribasa rek anu boga salaki abong direktur ngora sakama-kama. Neng, untuk nyarekan ka Abdi, da Abdi mah sababak 25 perak. Ini. Hei ini, lamun datang salaki aing komo sia. Asawius. Salaki aing keur baeud teu keur ngajawab. Hei ini. Neng. Ada 10 we Abdi. Anjing. Teu acan ndak bisa. Kumaha? Teu acan. Karena bang kejo. Jeung eta kejo ngomong hareupeun aing. Dengan maka aing teh ngahargaan imah sakieu gedong mah heuli ge. Aku menciptakan suasana yang aman dan tenang. Kurunyu hawe apa kurang galawon. Sangat tengah. Sa mina kepingpinanna sa teh. Abdi Jamal Nu hiji eta. RC. Itu lu tungtung. Met. Hah? Met. Sia ka aing hina, no? Met. Syukur itu mah. Itu mah awewe. Namaku. Iya. Aduh, mama. Di mana asal orang pakai bahasa Melayu? Saya asli dari Surabaya, Neng. Kenapa jadi kegilaan atuh? Maafkan saja. Bukan kehendak aku. Tetapi sudah takdir Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan aku sebagai musafir terhormat.
yang memberi makan setiap hari dan setiap malam kendang, cir, seruling. 10 perak, Mek. Bagus engkau jadi awewe. Sampai gitu. Coba berpikir yang optimis. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Kamu itu harus punya pemikiran anu pararanyan. Kamu butuh anu panjang. Ibu menyanyi ke sekolah sok resep anu panjang. Bila aku teh hayang. Aku sudah 2 hari 2 malam tidak bisa makan. Keadaanku lemah sekali. Makan tenang. Tidak akan biasa nyatu. Hah? Iya. Lolodok dahar. Kumaha kalasana teu daang 2 poe. Tu aing keur pasea ditinggal dan salaki ieu keun tulikeun kana bagian kedua pasea. Rasaan teu daang 2 poe kumaha? Karasana teu dahar 2 dinten leuleus. Oh yu, resep kamu leuleus. Teu salah deui. Aing mah di kuliah ge jeung 1 juta. Leuleus kitu mah. Maksudku tidak makan aku jadi ya badan leles. Neng 10 rupiah. Tak. Kejam. Neng ini seorang yang kaya. Masa tidak mempunyai pelika kemanusiaan dan pertimbangan terhadap diriku ini. Yang masa depanku suram sekali. Sedih diriku, sedih ku rasa. Aing mah teu apa anu kitu ya dengekeun musafir. Kita ja'a nasrullahi wal fatahu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Kudu bisa anu kitu. Dina didenge-denge teh bangsa nu singala teh ieu kampus balaksak barat teh maneh teh. Eta daek mikir teh nyawa ari bingkeng acan mung kita bingkeng mah. Dalek lempeng acan. Bingkeng Gusti masuk sakitu. Ini. Neng doraka. Lamun teu dibayar hideung santen. Mangkani ke ditareangan hideung santen teh. Bejana anu hideung mah hideung santen mah ngamu kitu. Neng, kami teu aya artos kejo. Naon? Sangu we Neng, abdi geus kempleng beuteung Neng. Neng, abdi geus kempleng. Kempleng abang keur aing keur kereuneuh sialan ayeuna. Jeung batuk sieun teh aing. Aya nih. Salagu terjadi duit. Neangan bae atuh pagawean mereka. Mau digawe. Jeung teu imang nyopet. Teu imang ngarampok, maling, madon, madat jeung pitu. Mending kene kieu we. Tong putus sarpang. Aya buah. Buah naon? Buah burung. Cokot. Sanu ngalunggeun ya sabulang deui. Maneh jorok barakakan kitu minta. Wayahna maneh men teu dibere. Salios jeung teuing paduli. Narasa ibu. Tuh. Imahna alus. Yuk. Biar alus geuning lapor. Heukeun bae da urang mah teu niat nean asal dijanjikeun we mun teurik mere ayeuna oge. Yuk. Assalamualaikum. Entong make kitu, jobreng we urang mah. Cing ieu mah teu alus ieu. Sok akang nyanyi. Alangkah lucunya pemuda zaman sekarang. Celana tongkang, baju kembang, rambut panjang. Oh, berambut panjang. Tetapi sebaliknya kaum wanita, rambut dipotong tinggi persis lelaki.
wajahnya sekarang aneka warna, oh aneka warna. Pakaian pemuda-pemudi sama macamnya, sama macamnya. Juga ucing nama. Lamun wae tinggang ku hiji lagu hiji. Nah, nanti kita kurang manis halus lagu. Sok itu tinggal sekali dong. Jangan kau dekati aku walaupun cemburu, kan engkau tetap membisu jauh. Walau kau silakan aku dengan beratus ribu, memang tak mudah diganggu jauh. Kira-kira sudah itu muka pantun. Allah Akbar. Oh, Pak Haji ini Haji. Damang Haji. Damang namangan pare aing kuwern. Tek narahaon. Mun urang geus pae jasmani ngalele nu dibawa boe jeung amal saleh. Mun urang basilat tara daek salat teu nyaho syahadat sok sakarat. Hati ngariksa diri numutkan parentah ilahi ulah rek salah sagala lampah nurutkan parentah Allah. Lagu naon teh jang Ji anak atas mah nu duit teh Rp50 Ji. 50 naon kumaha mimitina ieu teh. Haji, mohon Pak Haji mengerti. Saya ini semuanya juga pengemis terhormat. Pakai musik segala macam. Satu lagu Rp50 Pak. Kasihan saya sudah 2 kali 2 malam saya tidak makan. Lapar. Dari bapak metenya bahasa Indonesia. Sunawe. Maksud Pak Haji abdi lapar Rp50 anu geus-geus. Yang didoakeun ku Pak Haji nya. Sing maraju, sing jauh balahi, parek linti, sing aya dina palantayangan Gusti pek Pak Haji keur aya semandih nya. Haji salawe we Pak Haji atuh lah nyekeun deui Pak Haji bukan ka Pak Haji kabatur mah 50 wae ini lagi. Haji Haji bade mah duh Pak Haji arek engkeung beurang aya moal ka batur. Haji Pak Haji teh keur duit. Terima Haji. 25. Kalau tidak ada uang, kejo Haji. Ji, kejo Ji. Ji, oleh-oleh teh Mekah Ji Batu Ali Ji. Coba ku belagu teh mah bapak teh mah kayak amang Ji. Ji. Moal aya jam pepernet Ji. Ji. Eueuh duitkeun teh gampang pas sore tadi duit teh dipake sumbangan ka madrasah meureun tapi encan sok duit. Haji. Aku Pak Haji teh karunya Pak Haji. 10 we Pak Haji. Eueuh 10 ge. 5 perak Pak Haji. Eueuh. Ringit Pak Haji. Eueuh. Haji, keur meuli umbar batu Haji. Eueuh. Kewe gampang. Ye. Pek pajirik salat. Aduh. 25 cenah ngamot. Kumaha atuh dari geus kieu Kang? Tong kagok. Tuh, nu hiji deui. Yuk. Lah. Geus beres heula. Yuk. Ulah leureuh. Pan ieu urang siki laparna. Yuk. Yuk. Kuring ngerasa geus ripu Mar.
wayahna RC kan bayar dipugil sok iya imah nu katilu imah alus imah teh yeuh bodas buleuneng deui hebat buleuneng imahna teh jeung bodas kadituna manyang kudu meureun mah ieu urang mah teu gede di dieu mah sok awas. Penantianku kini berakhir, ku terhempas di lembah duka laran nestapa Magdalenaku telah pergi untuk selamanya dan tiada kembali lagi ke dunia. Air mata wae jempling lainnya teu kagok geus we mah lah teu meunang saparak-parak acan ti isu maju ka belah ditu keula can aya ieu ge buat teuing begitu bijil gejret sudah 50 perak. Kan sabar we kalau menunggu. Nya ari geus kieu. Pan mah aya. Tunggu heula malila. Sok sakali deui lagu nagara. Air mata kini tak berguna lagi. Hanya doa yang dapat menyertainya. Aku terpaku di atas pusara. Ingin rasanya ku turut serta bersama Magdalena, namun tiada daya dan upaya. Tuhan telah tentukan usia manusia. Hai ini nih sakitu ditinggal ku dua lagu teu kagok jeung geus mimiti angkep kan belah ditu bangun rek hujan geus ngagayot di hujanan dah gayot mah ya deui gayot kecirik di poe puyuhan bisa ngeureuy keneh sakitu geus kempleng lah keun bae beuteung mah kempleng ge bisa ditahan ieu pesa kayak geus kempleng teh nya sabar tinggang deh kan salah gue lah sabar iki can jadi duit yo tenang we lah ketrokan coba tuh teh pantok marmer lah itu teh pantok urang kota mah disebut parmeka naon jabarun atawa naon ngaranna teh lah herang gitu geuning gintelang di aksaraan baca gerak aksara sing deukeut kuring mah bisa maca ku ente we mah cigera banhin sugan pabrik ban mah kayak ente make liong di luhurna liong mah orai mah panjang kami atuh Sri Miti lompat kena porson deui tinggal salagu deui lah beting lagu pugu itu jadi duit mah di urang ngerucah mah caketrokan itu mana pantong sok geura maneh nguring ka belah ditu ceuk kita deuleu-deuleu ieu mah teh asa loba geuning mayak paka itu jeung rupa-rupain kendeng beureum segala rupa pom bensin gitu pom bensin mah kudu aya jalan raya mah atuh cara tempo astagfirullahaladzim akang makam walana kepok
Terus kagok nasi dulu. Kurang diis lah we diuk kurang diis. Kuliahnya kek. Itu kuburan walana. Adena can ditinggang deui ku salagu. Ditinggang deui duit gede ya. Tapi baru orang sakara sepuh udah nyemukir gini IP minggu teh. Heeh. Tapi ngalaman baru lama ke rumah pisan. Ini teh jadi cangkeng. Akibat kira naon jadi cangking? Daang salada. Daang naon di? Nog. Naon di? Kopi. Mana cara katanya minum kopi? Salada teu ngadahar nog henteu tapi cangking jadi urut naon? Urut sia. Ada saat itu lain belum maaf penting tadi teh. Kenapa? Ya ngaranya deui mah. Ai maneh, Met. Teu ngomong-ngomong. Pugu kuring mah rek ngomong teh jadi asa kakunci kekepir gegep sebab kuring mah setelanana aya dina peujit, lawan peujit kosong teh kenapa omongan teh eueuh. Hari maneh itu? RC? Kuring mah udah bisa ngomong yuk baru syuh. Jadi hese ngomong baru syuh. Ketoaeun siwa. Ya ngeri. Alah, aduh, cangkeng nyeri. Kang ka majing jauh ka esa. Jauh geus penting deket deui. Yuk. Himet bawa di genangna. Aduh. Rese. Allah. Lah tarik tinggal hujan, power. Nah, tetap belah dia kakek jalanan lain ka dinya. Ah. Aneh ieu lah satiis imah teh ya. Pantona belah ditu meureun belah dieu we urang nyanyina. Sok. Genangna karepeun. Mengapa di kau pergi tinggalkan daku kini, tinggalkan ku seorang, hati tak bisa tenang. Mengapa kau abaikan janji yang ku katakan, semua kau palsukan, tinggal penyesal. Semua kau palsukan, tinggal penyesalan. Hanya gambarmu saja ada bersertaku, penglipur jiwa lara sepanjang masa. Namamu kan menjadi penamat akhir kata, namaku aja cuma sudah terasa, hanya ku serahkan pada yang kuasa. Geus. Ini titisan deui ieu. Ayeuna mah ngawani-wani maneh we make assalamualaikum, salam keislaman urang. Assalamualaikum. 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 Aing ngebeuteung istighfar. Macan layar wayahna we. Assalamualaikum. 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 Gede-gede. Sababa. Assalamualaikum. 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 Keur membeuteung lapar bibir baru isuh mata kemudian lalelekum. Sababa. Assalamualaikum. 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 Waalaikum. Bila aku ngenek astana wae. Ayo make bilik nu biasa guys. Ya astana di bilik. Oh tadi tuna.
buat orang beneran dapurna ya asa ngoloncor cai teh. Coba toong deui awewe sok gajang toong geura sok. Astagfirullah, WC kamar mandi akan. Tah, kabeneran teu buka duit ge, seorang sing hayang ngompok. Tadi. Maneh? Sok mentuy kau itu masalah. Kayak awas ya orang. Oh, ikan. Udah ditong, tempol we. Ikan mah. Empok. Terus? Engke, masalah ge laki lah bari. Dia mana tak sengaja luar gitu. Buru. Ada kira tuh. Ampun, Gusti, jangan baheula mending kasar. Kita balai sada patromak dikencen anginna. Aduh. Siah anginna. Ayo. Keke, anak heula. Sok mana met, geus? Ti isu mampai-mampai imah rek nepi ka lebah kieu. Sakitu oge da berat ku bawa. Nah. Tuh, lamun itu mah enak sing apik geurah. Tempoh heula kasisi ka gigir ka hareup. Itu mah duitna mah teh gede kaciri dina imah belah dieu mah aya paranti mobil irigasi. Naon? Irigasi paranti mobil. Lain irigasi, integrasi. Paranti mobil mah mata kurang kudu nyaho ge integrasi. Kudu irigasi. Lain integrasi ngadenge ge haram si. Lah rek tarasi rek naon we deukeutan. Di dieu ya. Duh, aya alus ieu mah. Mun urang boga gedung saperti kieu, geus beal. Lah, masih gedung 7 tingkat ge geus kerek masalah wae jeung saung sawah. Akang batuk? Heeh, baru-baru meuli obat pandeuteung ge kos. Di dieu nya. Sok brang atuh harinya. Sok. Hanya pintaku suatu ketenteraman, tiada lagi yang harus ku katakan. Bagiku kini tiada pegangan, hanyalah takdirku hingga perpisahan. Hanya pintaku suatu ketenteraman. Impian harapan selalu ku harapkan, semoga takdirmu teguhkan iman. Impian harapan selalu ku harapkan, semoga takdirmu teguhkan iman. Doaku beserta derita ringankan. Eueuh wae. Heeh, teu kagokeun suwe. Sakitu irigasi rek gede. Geus pek deui irigasi, integrasi. Sagede toko sahabat mah teh gamaran di luhur teh. Sadu. Naonan gitu. Lah. Salah gede juga kan. Sakitu ge geus antek teh. Kumaha tuh digeus kieu udah lapar. Diuk nyarane kana pake besi diuk sok bareng kabeh. Nah, kieu mah lah. Mimiti dijelutitan kanu kencak beuteung. Mun boga anak udah sebetun usik. Hari kieu mah pejit kosong usik. Keun bae beuteung usik mah, tapi ulah bijil.
Tujuan naon? Angin. Angin. Ya. Nyanyi di sekali deui geura lebih sok. Sok. Hanya pintaku suatu ketenteraman, tiada lagi yang harus. Pak, anjing. Siapa itu si kagok? Gusti Keun maka tengol urang ngikut lagi. Cicing. Ngomong abi na cicing. Samping aing nu Ini cicing. Berarti yang nyumput na. Akan samping ku anjing. Untung keneh teu bujur ge. Mun aing leungit teu bujur sia ku anjing, aing ngapur pisan. Gusti, arah aing ngomong apa ieu teh? Dulu. Kunaon, men? Allah ilah Pangeran Diponegoro. Aduh. Cek urang tadi lompatan tong ka belah ditu, tong ka integrasi, entah nuliling ka ulah leutik. Kunaon mah? Hah? Sing jelas itu. Bisa aprok dari salam terakhir. Wah iya, semoga berbahagia saat berpisah untuk selamanya. Dan jangan lupakan aku kalau aku sudah mati. Ku harap kau cepat-cepat kirim surat ke sana. Siap angkot rek pae tapi ngomong teh dora ka unggul. Karena sakit. Ka rumah sakit. Berbawa ke rumah sakit pamit teh ketemu enggak ada angge lapar. Keun bae piraku teu kamanusaaan. Yuk. Rumah sakit. Kang. Lain ieu rumah sakit teh. Ai maneh geus ngasan can. Can mejana rumah sakit teh dedegana teh jangkung gede. Siapa jelema rumah sakit. Tah ieu rumah sakit. Oh, Yuk, masuk. ya, maneh ulah ngerakeun ditu kakara ka rumah sakit. Nya. Tah ieu teh kamar tunu sok dari upeunya. Lain mar batu narenyo wae ka urang ku naon. Rudin jeung marawa genang ka rumah sakit. Pantes we narenyo ge. Astagfirullah, aing mah kakara mesti nya harus. Ci jemblin di mana kali. Jeung karasa lapar. Kumaha lah. Kang, kuring teh boga duit salawe nu kamari teh. Tuh ka dibulikeun keur beas. Masa ut menang poe Salasa. Nya. Giring lila jang dokterna. Sing sabar. Nyerakeun sia ku yang dibanting geura cicing nyeri mah. Heeh, pikarunyangan paehan we kitu. Kenapa? Kacang daging. Aya teh kuat lapar. Jang! Ye, cocolong lokal di rumah sakit enak batur. Jang! Dagang naon? Bacang neng. Sabaraha hijina? Salawe. Daging asli sapi. Tah duitna aing salana tah harokot kaduli teuing. Euy gue urang maklum we da awewe nya RC. Kurang ngajar teh budak teh pajarkeun teh daging bacang bui eusina. Kapan sia koing diurus na polisi? Rumah sakit cek era cicing. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, Bapak dari mana? Dokter sudah atos Paranto sudah datang. Sudah, silakan masuk. Baik. Ya, Milo. Cicing. Teka harti aing di rumah sakit mah.
Nu jaga itu nu gering silang marurung jeung aing di dia. Mana yang sakitnya? Abdi Ayo. RC pangluyunkeun. Aing sorangan jadi dia. Wayahna we iya sapapait teh ayeuna jeung aing heknya ditinggalkeun. Yek. Hari ini ka ditu kabehanana. Aing cicing di kamar tunggu. Hei, dah. Di rumah sakit mah kitu digering darah rodaan barang baju. Simit ya yang ngompol ya. Di pincaan tadi di kamar mandi. Di rumah sakit aing sukan gitu. Nah, kabeneran aing keur ngoren. Mang, hei. Di mananya tempat kehampangan? Saya tidak ngerti bahasa Sunda, saya orang dari Klaten baru kerja di rumah sakit ini. Jadi untuk ngerti kehampangan eta teh naon gitu lah. Jadi begini saya teh ingin ngompol begitu. Saya tidak mengerti ngompol eta teh untuk ngerti. Saya baru 3 bulan di sini, Neng. Saya ini dari lembaga pemasyarakatan. Sekarang entah bagaimana saya bisa ngore di rumah sakit. Mesti kuat aing lah. Gini coba Mas, ya maaf saja. Jadi saya teh ingin ngompol gitu. Untuk ngerti tadi gak ngompol teh. Mas, tah yang kieu, tah yang kieu. Kalau begitu saya ngerti, kalau dipetakeun mah ngerti jadi ayang eta kenceng. Kenceng. Lain enceng gitu, enceng mah tukang jahit, ya artista. Lain enceng. Lain. Saya enggak panjangna kemoceng. Betul lalatin ke tiau datang arti. Ngompol. Ya dari sini jalan terus nanti lurus ke sana. Thank you, Mang. Kata thank you teh keur ka saurang, ai keur ka sararea mah thank you. Teka kami. Macam lagi. Si jahat sih. Macam. Benar. Siapa aing? Daging. Wih, siap. Wih. Woi, itu lumba. Jelema nari-ngali ka aing naon da ingat nyertakeun sareng nemongkeun sarapetit aing. Nurutan ini sering sih. Mana WC. Kenceng ini di rumah sakit ngompol teh kenceng. Kulila juragan dokter tadi. Manapnya? Oh, Gusti. Aya ge tihang banera. Sugan di dieu hanapeun tihang banera. Tidak ku aing kudu ngarang kada kana tihang banera. Tak dapat melukiskan betapa ramijudnya. Jeruk manis. Lah, pas ada kawalan dulu di kata. Asam, siap. Lah. Itu gimana pun kemang di lemak ya. Di lemak gitu. Jadi ya. Bes, kata guys ya. Nah, saya kentu letter akan siap. Lagi sasenti, sasenti. Sadesi. Oh, ka mana jalan kanu tadinya? Ya teh mah pok dijentikan bacan aing. Ka mana jalan tadi teh ka pane? Oh iya. Tas di mana? Maneh teh ya? Kalalang kuling itu di baraseuh kieu ikan kana bitis. Sedih ngompol. Heeh. Neangan susukan teu mangi, rajeun aya ge cenah WC. Di sore WC teh yang bandera. Udah aku kudu anak yang bandera menegla ka itu ka dia kapaksanakeun kemang we api kayak kitu teh mah kieu teh. Anapun kemang itu tuh nusa indah nu karek cer dipelak. Hitung-hitung nyebor we ngilang. Oke guys, dari lagi mata segit terbarupa, segit hangser aya, segit eros lah dia malati, maklum atuh. Beda ngompol itu nyatu di isuk mah dah, aduh, nyengir luar biasa.
Nges itu rumah sakit ngomongkeun ngompol sia mah. Yuk. Mana Met? Karja teuing. Ya yang maehan ya ini. Iya. Iya perban. Oh, udah biasa mah di rumah sakit pak itu. Bentuk perban teh disebut di borongkos. Ingat baheula keur budak keur sakola, balongku dina suku. Urut labuh na motor. Dibengker ku ieu ku anu bieu eta bieu terbang disarebutan ku batur teh. Diparos. Lah kaos kana nam-nam kalau cokor aing teh. Geus kawangkong wae maneh mah. Ya, pamwakeun genang nu memet beurateun. Lah, kumaha we harganya? Aduh, Gusti nu agung ayeuna dipunut teh. Hah? Engke kawangkongna di luar. Terus palumpang ngeureuyeuh heula. Ka hari. Ngadeng-ngadengnya di eta mah cenah dikobukan anjing eran di kegel mah sok gelo. Jeung jadi kene gelo jeung jadi menggelo mah dihargaan ku batur ge kana beus teu mayar. Cek nek turu teh tong dipenta duitna geus meledog kaca ngalah hargaan. Aduh, Gusti agung men. Tuh, geus teu eling. Pan maneh memet teh? Paman, sirena taman. Hari-hari ku ieu. Ulah kumaneh? Pan aing salah kitu teh. Padahal batur mah salah atuh. Sok rese danglakeun. Rese amun aing paeh dengekeun amanah. Dina calana bodas. Ya konengan saeutik. Tong diomongkeun kitu selesai buat itu atuh. Koneng we aing hayang banget. Eta sadaya ngawangkong geuleuh teh angun kota teu piring da. Met amanat soal tangkal kalapa. Kaos nu heueuh we bukan tangkal kalapa bener teh eling teh. Soal tangkal kalapa nu dipake cukang teh arala we supana pek angeun bisa ada garing supana kering pake ibar konengeun. Mana trek pae ayeuna moal. Ieu gamer mun nek kamaro mah bisi pae meuning oge engke poe Salasa ameh kumpul sadarea. Jeung ayeuna teh mun rek pae ayeuna teh eueuh duit. Daek pae Salasa. Abi geus kieu. Kuatkeun we heula. Bisa. Nya met tong pae ayeuna meuning Salasa jeung ningang poe pasar deui balanya ge babari. Tuluy. Met tuluy. Tuluy namun tuluy molor. Nya teh pae. Da kudang paksakeun ayo pada ngagotong. Sia mah teu kagok. Sti. Aduh. Alauna Gusti kakarak kate nyo. Paingan diperban tika kitu sabaraha Kang mayar ka dokter? Lumayan, di kemanusiaan lagi ngerti kebahagiaan mah. Saperak teu mayar malah diberi duit. Mana ningali? Engke cenah cokot kemis ka dieu. Oh, aing jadi bere. Engke nah arek kitu nyaritakeun. Oh. Tadi dia di warung ngeureung sakedeung. Warung kosong nutup tangkeban ge. Kenapa? Miskin, agung kieu jadi nasib si miskin. Tuh, mimiti jamar geus misah deui. Keur naon cicing tumul? Inget kana mangsa. Inung keur aya. Baheula akan boga inung. Inung akan awewe. Sajak tapi teu puguh deui kana teh. Kan heuy. Inung akan awewe. Panjang buukna. Inung akan awewe susuna jadi dina mangsa dilahirkeun baheula akang teu inget. Ada orok
pulang hirikeun mah. Nurutkeun beja nu katarima wartos anu katampi akang maot ditinggalkeun ku indung teh kira-kira umur 8 tahun. Ari bapak? Bapak aya kawin deui ka hiji mojang lenyang ti parahiangan keur meujeuh huntu beres alus tangtung hade laur bujur gede bitis gede sebelah ngaranna poho deui akang boga indung tere akibat akang nepi ka kieu teh akibat di indung tere Palingan tadi orang miti teh kasampakeun ngawi ibu tiri nih maka tiada sama sate sate ke ibu tiri hanya saya geus betul lamun akang nyaritakeun buka indung bapak abdi mah kieu sebenarnya iya akan caranya indung teu nyaho nepi ka kibari ge bapak teu nyaho geus leugeus sagede kieu heeh meureun baheula buka indung bapak teh tukang kitu sugan kitu naon itu kan ical gale itu gale teh nyahnya gitu lah tapi untung kene abdi bisa aprok jeung akang geus tong jadi pamikiran balangsak jeung melarat geus jadi kadar jalma geus jadi nasib manusia pokona utama mah hayu ayeuna urang balik ka kolong jamatan sararea yuk tapi akang kudu senang kudu kumaha akan dulu yuk lalauna paturai elis pineunaya paanggar urang lupa muka paturai elis pineunaya paanggar numunara akan kawin